Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinareng syukur. Syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan rahmat sareng magfirahna urang tiasa riung mumpulung dina ieu acara. Shalawat kali salam mugia tetap dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh hilap ka kulawargina, ka para sahabatna sareng mugia nepi ka urang sadayana salaku umatna. Amin. Sataacana tepangkeun wastapun almi simkuring nganggem pancen janten panunggu catur dina ieu acara. Tahilap ngahaturkeun nuhun rewu ka para kapangjejer serta pamilon anu parantos hadir dina acara ieu kanggo medharkeun carpon halimun peuting. Jeung ana carpon diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sataacana simkuring ngahaturkeun nuhun ka panunggu catur anu parantos masihan waktos kanggo simkuring kanggo ngadugikeun materi ngeunaan analisis carpon halimun peuting dina danget ayeuna. Salajengna simkuring bari ngadugikeun sinopsis tina carpon halimun peuting. Dina carpon ieu aya hiji jalmi anu namina teh Kardana. Manehna mendog mayong rek balik ka lemburna. Lantaran aya rasa kasieun jeung hate manehna teh henteu merenah. Tapi kulantaran hayang panggil jeung nu jadi indung jeung budakna, manehna nuluykeun perjalananana. Manehna ngaliwatan lembur anu ngan aya 5 nepi ka 6 suhunan, sarta manehna ngaliwatan jalan pasisian. Sabab manehna teh geus lila ninggalkeun lembur eta teh. Lamun sarta manehna teh datang ka lembur eta teh susulumputan, lamun terang-terangan mah manehna teh bakal diserang. Kardana boga musuh di lembur nu ngaranna Sasmita nyaeta kulisi desa. Sabab eta oge Kardana rek susulumputan balik ka lembur eta. Da baheulana pernah aya kateungeunah ti Sasmita teh. Kardana nuluykeun lengkahna bari rungkag-rengkog sarta manehna ngarasa kasuat-suat deui kanyerian nana nu baheula nu pamajikanana pernah digadabah ku lalaki lain nu ngaranna teh Kardayat. Ngaran pamajikan Kardana teh nyaeta Atikah. Manehna nepi ka imah indungna bari hulang-hulang, tapi lantaran hayang tepung jeung indungna nu khususna nu jeung jadi budakna nu keur meujeuhna, akhirna manehna ngurungkeun niat mendog mayongna. Nu akhirna Kardana sosonoan jeung indung jeung budakna. Sarta sakalian Kardana teh rek bebeja ka indungna. Yen manehna rek ngabogaan niat rek ninggalkeun lembur eta jeung mawa budakna. Salajengna nyaeta ngeunaan analisis carpon halimun peuting. Nu kahiji nyaeta tema teh nyaeta kahirupan atanapi karuntuhan rumah tangga. Anu kaduana nyaeta ngeunaan tokohna teh nyaeta Kardana, Sasmita, Atikah, Kardayat, indungna sarta Mia. Watakna nyaeta Kardana sabar, loba kasieun jeung tanggung jawab. Sedengkeun Kardayat nyaeta pangrebut kabahagiaan batur. Atikah nyaeta teu panceg pamadeganana babari kagoda. Indungna bager jeung bijaksana. Lamun Sasmita nyata sangar jeung ngilu wae urusan batur. Salajengna nyaeta ngeunaan latar atawa setting. Latarna teh nyaeta di perjalanan di hiji lembur. Buktosna nyaeta pas Kardana nuluykeun perjalananana ngaliwatan lembur anu aya 5 nepikeun ka 6 suhunan. Anu kaduana nyaeta di imah indungna. Buktosna nyaeta Kardana nepi ka imah indungna bari hulang-hulang sarta pas Kardana sosonoan jeung indung jeung budakna.
Nu katilu nyaeta dina waktu peuting. Dina waktu peuting dibuktikeun nyaeta pas halimun peuting mimiti ngarai. Nu salajengna nyaeta galur atanapi plot. Galurna teh nyaeta campuran sabab dicaritakeun heula kardana nu rek balik ka lemburna, terus kardana di sapanjang jalan rek balik ka lemburna nginget deui kajadian-kajadian baheula anu geus ku manehna kaalaman, sarta manehna rek ngabogaan niat oge rek balik rek keluar ti lembur eta. Anu salajengna nyaeta gaya basa gaya basa anu digunakeun dina carpon halimun peuting nyaeta gaya basa ngupamakeun, anu buktina nyaeta halimun peuting mimiti ngarai. Anu salajengna nyaeta puseur sawangan. Puseur sawanganna nyaeta jelema katilu. Nah habat jelema katilu sabab panulis nyaritakeun tokoh dina carpon eta ku ngaranna langsung teu nyaritakeun dirina sorangan. Anu salajengna nyaeta amanat. Amanatna teh nyaeta jadikeun atawa ciptakeun kulawarga nu harmonis, nu ngajadikeun tentrem, damai, ulah ngajadikeun anak jadi korban dina ancurna rumah tangga sabab anak teu apal nanaon. Mental, pikiran, jeung masa depanna kaganggu. Sabisa-bisa karukunan kaharmonisan dina lingkup atawa keluarga. Sakitu wae anu kapihatur aya patarosan. Mung sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah kana manah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, panginten pedaran carpon tos rengse. Mangga bilih aya patarosan kalayan numutkeun sadaya katangtosan nu parantos didugikeun. Kesimpulan tina carpon nu judulna halimun peuting nyaeta aya salah sahiji jalma nya anu namina kardana hoyong uwih ka lemburna. Tapi diambang rasa kasieun kusabab manehanana boga musuh nu namana Sasmita salaku kulisi di lemburna. Kulisi desa di lemburna. Tapi kardana ngabogaan tekad anu kuat sarta kanyeureurian ku istrina nu digadabah ku lalaki lain. Tapi kardana teh eleh. Kardana tetep maksakeun balik ka lemburna kusabab boga tekad nu kuat hayang papanggih jeung anak sarta indungna. Alhamdulillah acara dikawitugi ka akhir parantos rengse. Hatur nuhun ka pangjejer sareng pamilon mugia ku ayana ieu acara tiasa nambihan pengalaman, tiasa nambihan ilmu oge mugia sing barokah. Ditutup wae ku ieu acara ditutup wae ku bacaan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.